Halo Bandung, ibu kota periangan. Bapak aing boro-boro nyandung hiji gitu komparapat. Oh, gitu tak geuning aduh. Sia ulah ngerakeun ka kolot. Sia ge ngerakeun ka anak. Allah, pangerakeun ku. Da aing mah fakta, Pak. Boro-boro sia mamaraban pamajikan hiji pan aing teh di bajuan-bajuan acan. Oh, karunyaan teh. Jadi calanaan acan. Paranjang udah kitu tuh. Aing teh sedih, Pak, batur mah disakolakeun. Aing teh di mana ngariung jeung batur teh aing teh pangbelegungna, Pak. Pikir ku sia. Pangbodona cenah tuh. Aing hayang nuntut hak we ieu, Pak, ti sia. Lamun aing teu ridho, aing teu sudi, lamun isukan geus kolotna aing belegug jiga sia. Ulah kitu sia ka kolot. Sia ge ulah kitu sia ka anak. Aing nuntut hak ka siapa? Tuh. Batur mah ka madrasahkeun ka pasantrenkeun ka sakola aing mah teu dicalanaan calana acan. Karunya anak kurungan. Kuatir. Nuntut hak aing ti siapa? Sababaya katerangan. Kumaha? Man walada lahu waladun fal yusin ismahu wa adabahu wa in balagu fal yujawijhu. Eta maneh bisa kitu Saprak gaul sareng Pak Kiai Asep. Pak Asep tuh. Tuh. Sote maneh gaulna teh jeung tukang useup bae hayu. Mangsa burit mangsa asar teh lain di jujurung aing teh ka madrasah kalah kang useup sia mah. Nah ulah nguseup kitu kira-kira tah. Nah ulah nguseup Lain ulah. Pikir ku sia. Kumaha pamikirna cenah. kumaha Da sia mah lamun keur nguseup lamun geus ngajentulna walungan salat lohor plos. Salat naon deui? Salat asar kaliwat. Salat maghrib kakara balik. Salat isya kalah katibra. Capek bener. Nu matak sia mah isukan paehna teh jadi jurig walungan. Aduh. Loh, panas. Tukang nguseup. Tah loba nu surak salakina tukang nguseup aya. Kajahoan. Gitu. Sarua jika dalang tukang nguseup. Korek. Ngan aing mah sok mawa sarung jeung sajadah nguseupeuna. Tuh, Di mana we? duh. Sia mah tah bisi hayang nyaho nu paeh marakayangan teh sia. Raha. geus sia gagabah ka kolot Teh gagabah sia na pikir atuh. Ya. Nu paeh